Aturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng ngalangkungan channel YouTube. Mitra ieu dongeng teh judulna lalakon si Bagja bagian anu kasalapan. Hasil reka cipta Bah Arga ti Bandung Jawa Barat anu oge maos ieu dongeng. Episode 1 acana nerangkeun yen Tarya dadak-dadakan ngarasa bagja lantaran aya balad anu ngarah-ngarah aswad. Tanaga jeung harepan Tarya dumadak ngapung ka akasa. Kumaha lalakon saterasna mitra? Mangga urang ngalajengkeun. Der koet kacapina nayaga. Saha ari Padma teh anakna Bahnanta nyaeta abah-abah anu nalangsa lantaran nampa talajak haram jadah aswad basa ngajawara nya ningan harita teh Bahnanta nusalakna sacarangka koredas dipalak aswad sabalad-balad. Dina hiji waktu Bah Padma nyarita, Padma, lamun manehnya ka abah tong asa-asat sang kalak jalma nu ngaran aswad. Sabab abah kacida sedih alatan lampah jahatna, ceuk Bahnanta papagah ka Padma budak cikalna. Nyepa lah iraha-iraha Padma rek kabar jalma nu ngaran aswad. Bapak tong selempang. Ceuk Padma nemala. Nya datang bangsana Padma ngalalana ngapairaratan kasaban madhab nu maksudna rek nyang kalak aswad. Teu sangka lalampahanana baris panggih jeung Tarya. Maksud nyang kalak aswad tanya Tarya, can apal masalahna? Atuh barabat we Padma ngabamlam pengalaman bapana Bahnanta jeung aswad. Nya sarua jeung uing Pad tembal Tarya. Nu saterusna barabat terangkeun lalampahan bapana Mangsanta jeung aswad. Katut basa eleh adu jajaten nalika galungan jeung mangsana balad aswad. Tarya jeung Padma patabrak-tabrak dampal leungeun tanda seja bajuang babarengan. Atuh nu saterusna kedalisan geusan gawe bareng rek ngadatangan aswad. Tarya jeung Padma ngarasa aya tanaga lipetikel nu tangtu bakal gampang ngalawan aswad. Ti heula Tarya ngarasa eleh lantaran taya balad. Aya balad mah diraku ke dasar hambungkokan. Atuh saterusna mah Padma jeung Tarya arimit ka Karangwangi. Lemburna basalya hatena geus teu sabar hayang gancang-gancang nyang kalak jeung nandasa aswad. Pangpangna Tarya hayang males kanyeri ka bangsana anu nyata-nyata ngahalang-halang kamaksudanana. Harita teh mitra Baskara atawa panon poe ngalayang ka belah kulon mancal ka jam 4 saparapat panasna ngahandapan. Kesiga panasna hate Tarya jeung Padma anu malah nambahan basa datang ka pakarangan imah basalya teh. Aswad! Tarya ngakurowok sadatangna ka imah basalya. Aswad gancang apal. Har, aya Tarya jeung Padma alhamdulillah tuh kadarieu ngaranjang damang Pad. Tanya Aswad ka Padma.
Matanya segala Padma nambalang na leungeunna malagrang parang panjang har nah kalau amek-abekan ya paranjat aya kaperluan naon ngatakan kuring Aswad tumanya bari daeh deh kumawing narek nanya meyeuna pan aing ka dieu teh ngahajar rek kawarah maneh Aswad ngabahara lantaran Bapak Padma sanasib jeung Bapak dewek selain ngarang sadan papakean Bapak dewek jeung maksa ngarannya salak bahnarta bahnanta Bapana Padma cek Taria nya akang apal akang sejam tadi hampura Pad hampura akang kumasa akang salah malah kacida salahna kukituna sakali deui akang minta dihampura ka Padma oge ka Tarya Padma jeung Tarya teu ngajawab malah kalah babarengan harjang Aswad Adena Aswad waspada bahasa Tarya narajang rikat leungeun Aswad ngan sadana Tarya goreng bela nahan kanyerian liwat saking kan kebru we ti jurah roh tung surunganana neunut meubeut kana bata sabada ngahancat Tarya Aswad ngalalengeun Padma nu kereung nyekel parang nu diasong-asong kabasaan rek nyacag awak Aswad ngan dina kanyaatan nama boro-boro bisa nyacag nahan panarajang Aswad Padma teu bisa meta sabada nganca leungeun Padma Aswad ngalapalangkakan Padma pas kana laranganana hamidana barang saya tawa Padma calawak ajrag-ajragan dua leungeunna dipake nungkuk laranganana sangkan teu kahanca panarajang Aswad Panarajang Aswad saterusna awas Tarya Padma oge taya daya ngalawan Aswad alam gadah cek Tarya ngakurowok bari nahan kanyeri Tarya jeung Padma kukurutus laju babarengan narajang Aswad hanya akal panarajang nahapa tanaga Aswad mapakan panarajang Tarya jeung Padma malah karasa dina bibirna aya nu baseuh teu salah getih aya galagata Tarya jeung Padma ngan prempeng merumpat bang brating belecir ti pakalangan kasoran kawas hayam jago eleh diadu cag mitra lalampahan Padma jeung Tarya anu bang berat lumpat anu bang berat lumpat sakalumpat lampet alatan taak ngalayan Aswad ayeuna mitra urang terangkeun lelakon anyar nyaeta aya dua urang jalma ngaranna Gandar jeung Marsa dua anak kira lempang meru lembur bahsalia nu maksudna taya kajaba bakal nyangkalak anakna bahsalia nyatana anak Mar urang ngeuleula euy panas ning Gandar ngajak Marsa kalebah tangkal kalapa nya panas panon poe kasida moraret nanya halabha buing mah jawab Marsa terus manehna tangga kana tangkal kalapa malah kalapa nyegan
tangkal kalapan batur teu nyaun sasahana. Lah nah bateng omong ngalama ngalawe dataya sasaha ceuk Marsa. Kitu teh bari terus ngalacat hanjat kana tangkal kalapa. Plas mapas kalapa samanggar. Hei, jalma anyar pinangis, gagabah ngalak-kalaka bapak kami. Ngadadak aya sor awewe, teu salah horeng anak mitra. Alah loba bacot awewe teh kalapa-kalapa wae mani ulah ceuk Marsa. Lain ulah ngan anjeun ngaranna salah. Anjeun barang ala barang jalma tanpa hak. Teu bebeja heula eta ngaranna mao hukumna haram ceuk Nyi Mojang. Teu gimir teu sieun najan kuru ngayonan dua jajaka. Saha maneh ha? Hayang ngasandang peuleung dewek? Tanya Marsa sabab napak di sabada napak dina taneuh. Kuring anakna basalya kalapa anu dialaku anjeun kalapa bapak kuring. Ari anjeun saha? Bahagia Mar, bahagia. Teu kudu jauh neangan sabab datang sorangan kawas nama geus teu sabar hayang gancang-gancang palasrat aya jelema teh ceuk Ganar. Mitra saninten buah saninten kasih koneng nyer gula. Hapunten dongeng urang tuna heula. Hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan tibah arga. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui saga.